DJ Sunda Volsera. Ayo nama mending urang ngopi heula baraya. Sok sanajan hirup biki berat, berat kahirupan kudu tetep dijalani. Gaji datang teh siga tamu, ngan numpang ngopi terus indit buru-buru. Tanggal hiji sering ngagelebuk, tanggal 7 mijeng uyah nu dituju deui. Gaji teu cekap saminggu, can mayar cicilan geus lieur ka heulu. Dompet ipis gaya tetep nyetrum, padahal bensin tinggal nyerep parfum. Isu-isu cek rekening, asup gaji langsung hening. Nu naragih geus ngabaris rapih, ban emo pinjol jeung koperasi milih. Indung nyebut beas geus beak, budak ananya jajan temunang. Pamajikan mentas inter deui, aing ngadenge langsung nyeri ati. Hayang nongkrong siga barudak hits, mesen kopi foto keur fits, tapi pas kasir nyebut total harga. Ngadada inget gas can moli acannya. Gesek sana, gesek sini, hutang numpuk siga cucian pamajikan. Baiklah terjadi andalan hirup, padahal bulan harap tambah gerut. Gaji datang teh siga tamu, ngan numpang ngopi terus indit buru-buru. Tanggal hiji sering ngagelebuk, tanggal 7 mijeng uyah nu dituju deui. Gaji teu cekap saminggu, can mayar cicilan geus lieur heulu. Dompet ipis gaya tetep nyetrum, padahal bensin tinggal nyerep parfum. Motor keren hasil nyicil, BBM nama sok di angin-angin. Sepatu bodas harga 1 juta, esina dompet karcis sadaya. Di warung sok pura-pura kuat, nanti transfer jadi jurus hebat. Nu boga warungan ukur seri, tadi oge ngomong kitu kamari. Poting-poting rebahan nyurangan, ngitung hutang jadi hiburan. Kau culaton nepi ka panas, hasilna tetep hirup kudu ikhlas. Aing hayang kaya siga sultan, tapi realita ukur kuat angsuran. Feed Instagram siga juragan tanah, padahal hutang can lunas-lunas. Tong serimu nasib sarua, tanggal tua jadi budaya. Nu penting mah tetep seri jeung joget, sanajan saldo ATM geus ngode. Gaji datang teh siga tamu, ngan numpang ngopi terus indit buru-buru. Tanggal hiji gaya paling suhu, tanggal 8 nyieun kopi campur susu saset. Gaji teu cekap saminggu, realita rakyat ayeuna kitu. Nu penting urang ulah pundung, hirup hese tetep kudu berjuang. Hampura baraya, DJ Sunda Volsera. Bade ngahibur diri, pikeun carita anu aya. He, hirup mah hayang gaya, tapi dompet kosong jaya. We kowe
tagihan datang tuh ayah henti ditagih tiap poe ku pesan WhatsApp. Bu, cicilan natos waktosna. Jadi fatal. Ingatnya dulur-dulur, gaya mah boleh, tapi dompet kudunya hodiri. DJ Sunda Volsera, ayo nama mending urang ngopi heula baraya. Sok sanajan keur dikejar-kejar Bang Emo. Cek barudak ayeuna bulieur kudu healing, tapi ku urang healing ka warung kopi, balikna malah mikiran cicilan deui. Kahirupan euy, sore-sore mang adik ngajak, hayu nongkrong bisi teu.
Mending urang ngopi heula baraya, sok sanajan keur dikejar-kejar Bang Pinjol. Aing mah niatna ngopi santai di saung, ngahiliwir angin lembur. Nu datang lain jangkrik, malah tagihan pinjol. Aduh Gusti. Isu-isu acan mandi, geus calik bari ngopi, ngudud sabatang dua batang, so asa hirup teh tenang. Di saung ningali sawah, hayang hirup teu loba masalah. Tiba-tiba HP ngageter, nomor anyar nelepon terus-terusan. Wilujeng enjing bapak, sorana lemes siga sales beda. Tunggakan anjeun tos nunggah, duh jantung langsung ngadada. Kamari mah pinjol teh pahlawan, ayeuna jadi sumber kahariwang. Pas cair sok ngarasa hirup tenang, pas nagih hayang ngilang. Hirup zaman ayeuna mata liar, ngopi di saung, pinjol datang, can digajian, dompet kosong melompong. Hayang tenang malah jantung deg-degan, tagihan datang teraya ampun. Ngopi di saung, bari manyun, ku cicilan teh kungsi turun. Senyum tipis nutupan bingung, padahal mah hayang ngahurungkeun gunung. Tetangga mah sok pamer motor, padahal mah kredit 7 turunan. Upload story siga juragan, padahal dapur can masak. Nu penting mah gaya heula, selfie kopi jeung kaca mata. Captionna healing ka alam, padahal kabur tidak kolektor malam. Indung di imah sok ngomel, duit ka mana? Naha sok jebol. Aing ukur sering ipis sambil nyumputkeun SMS tagih. Aduh euy, hirup ayeuna teh loba cobaan, nu murangan harapan, nu mahal kabutuhan. Ngakak tapi nyata. Ngopi di saung, pinjol datang, teh amis jadi karasa pahit pisan. Nu tadina hayang ngobrol santai, malah mikiran tanggal pembayaran. Ngopi di saung, jeung barudak, sok ngomong tenang urang kuat, padahal dina jero hate hayang sare nepi ka kiamat. Mun hirup berloba beban, tong poho seuri sanajan cicilan loba. Sabab nu penting mah tetep waras, sanajan saldo tinggal 11.000. DJ Sunda Volsera, Jaipong horegaskeun, Bugalau hayu jogetkeun, jedag jedug nepi ka subuh. Pinjol mah engke we dipikirkeun. DJ Sunda Volsera, hayu urang ngopi deui baraya.
Sanajan hirup diki berat, beratku cicilan. Nu penting kudu kuat digawena. Pinjol ketok panto unggal poe, cendah hardu nagih geus ngagorowo wae. Isu nelepon penting WhatsApp deui, hirup aing siga dikejar debt collector sakti. Teteh kapan bayar unggal waktu datang, nu tadina tenang jadi jantung deg-degan. Pinjol ketok panto unggal poe, nu nginjem setik, nu balikna mata cerik sore. Awal nama ngan coba-coba, cair cepat iklan di mana-mana. Tanpa jaminan, tanpa ribet, aing girang siga menang lotre. Pas duit cair langsung foya-foya, ngopi fancy jeung beli headphone-nya. Traktir babaturan siga juragan, padahal bulan harap mimiti kelabakan. Tanggal muda gaya paling keren, tanggal tua muka jadi berem. Nu nelepon make nomor beda-beda, aing nepi kasihan angkat telepon saha. Tok 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 tok, saha di luar, debt collector datang naik motor. Tetangga ngintip tina jendela, aing nyumput balik hordeng imah. Pinjol ketok panto unggal poe, cendah hardu nagih geus ngagorowo wae. Isuk nelepon penting WhatsApp deui, hirup aing siga dikejar debt collector sakti. Teteh kapan bayar unggal waktu datang, nu tadina tenang jadi jantung deg-degan. Pinjol ketok panto unggal poe, nu nginjem saeutik, nu balikna mata cerik sore. Indung nanya, nah sok manyun, aing ngajawab keur kurang tidur wungkul. Padahal mah mikiran cicilan, hubunganna leuwih galak tibatan kabogo kuring. Di grup keluarga jadi sepi, sieun aya nu nanya gawe can mayar deui. Babaturan nu tadina rame, ngadadak ilang pas rek nginjem receh. Motor hayang dijual teh aya nu meuli, HP digadekeun tinggal gasing deui. Mie instan jadi menu favorit, ku sabab promo pinjol ngajebak jalma. Gesek KTP langsung cair, sabulan ti hari tah hirup jari pahit. Notik datang teu eureun-eureun, bayar ayeuna tinggal penting ngageroan. Aing janji ka diri sorangan, moal gampang kabujuk iklan. Lamun teu boga duit keur gaya, mending ngopi di imah bari santai wae. Pinjol ketok panto tunggal poe, nu tadina senang jadi stres sorangan bae. Hutang di dita mata liur sirah, tapi urang tetep joget ulah menyerah. Pinjol ketok panto tunggal poe, realita hirup ayeuna loba kieu nyawi. DJ Sunda Volsera, ayeuna mah ngopi heula tagihan engke. Tapi dikerjar Bang Emok. Isu-isu can mandi, nu di pikiran lain cinta deui. Tapi
mangka tatangga. Kadang hirup lucu pisan, gaji datang saukur mampir salam. Tanggal hiji ngarasa sultan, tanggal 7 mimiti puasa dadakan. Emang ngomong kudu rajin nabung, urang ngajawab muhun bari bingung. Nabung niatna unggal penting, isukna diskon online datang deui nyeng. Ngopi heula cicilan engke, nu penting ulah undung teringai.
Sok sanajan ker dikejar Bang Emok